ada tulisannya Bang Emok dilarang masuk. Alah bodoh amat gua mah, yang penting lu bayar lu. Tiap hari tidur mulu. Kalau lu Mun, lu bayar mau kemana? Ih, kadang nyala. Ih, mau isu kene. Bejana ngarambit mumpung isu kene. Ayo urang rek ajak salaki teh sare wae tuan da. Sare jeung sare wae. Sarua salaki mumun kitu, teu tahu diri. Jeung we sorangan maneh mah cenah kitu. Boga salaki teh mending ngulikeun ka batur, ngalektor ka batur, nampingan ka batur. Atuh kitu tah. Meureun manehna teh meuni kumanya? Ngopi jeung ngopi we mah. Jadi awewe isu-isu lari can ngejo, can nyuguhan bapana budak ngopi, budak nu hayangeun mandi, nu hayangeun jajan, nu hayangeun modal, asal enda we. Ngejo teh dekeun asa ke hurung henteu ieu teh sulung teh ah. Coba kiraan ka sawah, ayeuna teh meureunana ngarambet. Duh, elah kieu rariweuh aya isu teh. Kali paciweuh. Kumaha ieu teh dekeun hurung atuh. Kumaha dek nimbal atuh ka sawah meureunana ke teu daang di sawah meureunana nang rayeuseun ngarambet teh teu urang leuleus ah. Teu kumaha ieu atuh. Mitan nyambal-nyambal acan di mana ada ieu teh mutu. Deuh ilah teh Gusti, ting ya Allah ting. Pohon dan mutu ge apa di jero calana bapana budak teh eta teh mutu. Weuh ieu teh cabena pohon can meuli ieu teh kumaha atuh tomat acan. Gusti denganan kumaha ieu teh aya isuk teh meuni paciweuh kieu. Meuni hese-hese kumaha meureunana ieu teh aya hirup kieu teh dah ting. Coba cora batur boga pembantu meureunana. Ngeunah urang teh tinggal sila doang di tengah imah. Dibuka deui eta teh asa pada aku can asak ah. Sina asa ka mana? Cenah ada ka sawah. Heuh kedeung heula ieu kejo teh dekeun asak mutu eueuh salaki hayang disuguhan kopi. Aing ge tadi timan dek dandan ge teu bisa, da buru-buru cenah lain. Lah heuh buru-buru atuh kumaha ieu kejo can asak aing. Ayo hajeut. Terus kumaha moal kejo meureun? Ai, sarota mawah. Mau loba? Heuh atuh aing kedeung heula. Duh. Salaki mah meureunana can dicogan kopi aing can nyuguhan kopi ka salaki. Mana beuki banget karena kopi teh sagentong sapoe teh. Keur ieu meureun. Ai sia gede banget mah. Ih, sok aneh. Naon teh sok. Ai sama narsi. Wai atuh. MBBC na eta ya. Eta ti. Makana lembang teh make mata, lain make suku. Aing teh Naon deui ah? aing jeung jeuleueun apa lainnya. Kunaon ulah sok jeung jeuleueun bisin kasambet. Aing isi kunaon ku garebel apa naon? Keur peuting salaki mah beuki banget atuh mun Ai sia mah cenah ada ka sawah. atuh ke ka sawah ge pan teu peuting mah teu ka sawah ieu meureunana. Tah lain masalah kitu. Kan kita aya di sawah teh kan kita aya si eta si Edo, si Mumun. Kunaon kajen digosipkeun. atuh aing boga salaki ieu kajen digosipkeun oge. Keur peuting teh salaki teh ngalongok cenah rek nyayan sawah. Kitu. Sawah na can dicayan geus sabulan atuh. Ieu mah 10 kali rondeuna. Jangan satu ayo ka sawah. Aing buru bisa katinggalin. Mentak pusing kok, boga salaki teh. Pamarana mana sawah meureun. Rambet atuh sarua meureun bareng. Emang ngarambet ka sawah saha? Eta didinya dilepak. Urang mah ka sawah ceulina. Sarua berarti. Lain urang mah ka Ciijah. Ciijah. Rambetan Ciijah. Ngambeteun Ciijah. Heeh. Urang mah ka ceulina nya sarua. Heeh. Beda berarti. Berangan carana sih. Naon salaki ka mana? Awalan salaki. Salaki teh di bawah mall. Aku sarua pas mumun gawe henteu naon henteu. Oh, pugu ge salaki teh. Aduh. Ada saroge sarua. Kita ngalektor embung. Oh, apa majikan we dikeun. Ente di mana? Ente di mana? Tadi Meni rusuh. Ibu-ibu isu kene
Pi anakan aing Lain Mumun. mah teh. Cek aing ge leumpang teh make mata ulah make suku. Si Edo kan dorong wae. Iya, aku nyalakan urang. Si Mumun tah. Mumun mah jauh. Nyalakan wae batur. Agian sarok lempang oge main eta wae mun Ayo, Ang, urang. Orang di telepon anu boga sawana. Urang. tadi kena. Bisi kuli kan urang. Yuk. Tentang kacau di Ayo dan si Mumu ah. Ayo aburang mata nih taman apa yang disementon. Alon ece alon. Abeurang bisi labu. Ih, mendingan berang mata pergi meninggal mencono. Buru atuh. Alon aja. Rekan mata weh ngarabe can keneh wae. Bisi labeurang. Geus berang. Aduh nepi oge nya capek. Alhamdulillahnya. Waluh aing karek katincak eta tah. Aing buka tadi. Kade awas ah. Tanah lagi di bangsa kidang mah ingat tah. Tah ieu tan, urang menayin nya cek celina nya. Kade ieu urang mulah ieu. Oh, Cijah ieu. Ieu celina. Engke ngagawe nu ieu ke ngeuna ieu. Ih, sahanya mending lagi aing gede gawe sarangan nya. Teu heula ya. Belanja bayaranna urangnya. Ieu teh pan kejo ieu teh. Urang dang papa hari nya mun nya. Mane mau kejo teh? Mau ah. Eta mane mau kejo? Bawa. Heeh, atuh aing mawa marawak kabeh mah. Urang papa hari nya. Ih, heueuh sih mah loba. Buru-buru atuh ah buru-buru. Ayo asaro bisa abe tadi anggeus nya. Abe urang teh satengah hari anggeus. Hitunganna napan sapoe. Mun pas gorongan wae nya. Ciu urang wae ke mah tarkan kucelina ciu wae ke karang ngarambet kitu. Mal ceuk. Urang mah yang penting mah anggeus eta we ya. Yang penting mah anggeus, yang penting mah bayaran geus dibayarnya. Heeh. Atuh bercakaran etana. Heuh, ieu ge puguh. Kita jukut tah loba tah. Kita Heeh. jukut na teh kita nya saronya. Lamun geus dicabut teh dibebaskeun ka jero. Sesebkeun kitu, heuh, sesebkeun ya bete jadi deui kitu. Disesebkeun ka jero. Ulah jero-jero teuing. Ulah teu jero-jero teuing nya. Sedang kitu Sedang nya. wae sedang. Yang ini satu. Ayo buru apa sih? Buru anggeus ieu mata poe geus mencono. Mane ka belah ditu atuh urang ka belah dieu nya. Heeh, ieu teh ni nganandur teh ni. Ih, meuli tiis samewe. Semeraya. Di geuning Edo ngarambe teh ngeun urang eueuh pan. Urang mah sering kasar manehna makan tuh pada jok balap di sini. Pada bayaranna mah sarua, tapi urang pagaweanna ieu lebih ringan. Gilik mana? Oh, cukup-cukup acan. Ih, hajeun. Gajinya. Da sinarsi jeung sarua mah kedul maneh nama. Heuh, pan urang mah sering ka Wah, sawah. maksudnya eta. Yo kijing, kijing. Tutut. Tutut. Tinggal ngalaan ku sira doh. Tapi urang mah beuteukeun mun samewe kieu samewe. Lapar. Lapar sarua urang ge, bubungnya lapar. Heeh. Tadi nggak juga buburuan dari iya kuli di dia. Mun kayak urang metanya. Hah? Meta keju. Meta kejo. Orang meta lah aja tuh bere ge. Orang meta ilok teh dibere teh Bang Sangu. Ret. Di sarung geus saranjat kan nya. Aroma sapure beuting nanti jambarahannya. Oh iya beuteung mah geus asa kukurubukan. Tak cacing mah geus nagihan wae. Karge kangge menang setengah kotak-kotak aja. Oh, iya cacing teh alabatan nu boga hutang aing teh. Mun ditagihan wae Terus atuh. kumaha istirahat heula kitu. Istirahat heula. Heeh. Karek emprak gawe teh nya geus istirahat wae. Lamun di pabrik mah geus dipecat. Sudah kumaha tuh nyai lapar. Oh, tapi ai beuteung mah tuh bisa diajak kompromi Yang nya. satu ayo yuk. Oke, lamun eta tututna cenah sabari alaan. Heeh nya. Lumayan ya orang jualnya. Mumun. Heh, Edo. Gerah ranjat. Hayu urang daang heula Urang papa daang hare. heula. Ayo bisa lapar. Heeh, urang papa hare heula. Yuk. Nyace. Ada sudah Atuh nyaho atuh. Bisa teh make deui. Heeh, berasa Hayu. dah. Yuk.
Hah? Tek dahar. Heeh. Nah, ayo. Bisa aing teu meunang dah. Kunang tuh naon? Kos nama teu mau kejo eta. Siapa nyindir aing meureun. Aing teu mau kejo. Nya. Yuk ah. Ayo atuh agra bukaan. Sok atuh geura umbar. Sok mana geula keluar kan sangguna dengan sangguna. Mana jeung naon degeuna? Sedang orang buka. Dos enggak salah ke aing dibawa. Duh, atuh boga salah kitu mah sendalna Oh, babawa. mun kitu salah kita giat teh kedul ge. Oh, kedul geuleuh salah kita. Oh, yang mana itu babanyo acan ah. Mun teu sidik ya teta tadi. Itu burung siapa kunaon? Keur peuting salaki milik sawah. Naon? Milik sawah nyai. Tapi omongin wae. Oh, mumun. Sing mikir atuh maneh teh geus kolot Arsi. Apaan legit? Era tuh. Legit. Heeh, keur peuting teh euceul salaki teh cenah rek nyilik sawah. Jadi tanya kieu, emang bapak peuting-peuting rek nyilik sawah hayang aya korod? Eta mah lain sawah eta ieu cenah ge sawah anu eta. Sawah naon? Sawah anu mana budak? Ya. Mumun boga kikil jeung tempe, Buru ah. Bisa roge. sambel, jeung tembang. Ieu anu maneh. Tapi sarama sangu doang. Soalnya tadi suka buru. Iya, era tuh nyamun. Iya kan. Si Edwin teh temenan Ini naonnya. urang mawa nyamunnya. Emang mawa. Mawa jeung ente dua. Henteu oge. Aja teh saya urang babarengan. Mana pan bager mun ka urang mah. Tembang aing udah dicokot kabeh. Eta aya baraha 1 2 3 Oh, 4. saraka sih. Suring 2. Oh. Sambel. Bagi-bagi. Yuk. Bagi-bagi ulah seraka. Tembang. Tembang. Udah cokot kabeh ah. Dua doang we adi. Mana rela bagi-bagi. Kayak juga babaturan rela, tapi babaturan tahu diri. Kayak mau kabeh. Ih, kungeunanya dang di sawah teh, kakarak deui kan boga pakulian di sawahnya. Nikmat pokoknya Mas Saro. Heeh. Omong urang mah gratis. Kecil. Astagfirullahaladzim, mana mah kos beko ngarauk kenapa? Anjing enggak bagian. Meuli paciwe nya bi. Ya maklum ce, lapar meureun. Ah bro-bro keadaan. Kojen kameramen mau orang tinggakeun we da. Badang. Ngah ya tuh. Tolong. Oh, itu mau lalap apa? Oh, gua teh bukan lalap ya, doh, mau lalap atuh. Henteu. Masa teh dan burutan wae tah. Si Edo mah kasaltan teu meunang naon. Bener-bener teu meunang naon. Kebiasaan mah mama mah ge. Mun ka sawah ka mana-mana tuh tara mana naon. Pante kaburu rusuh. Menta atuh sambel ih. Eta lauk meta deui, jadi urang kurang. Tuh. Eta huluna. Ai sangu saro ka mana? Sinak sih masuk gitu ka saro teh. Saro mah karege 2 huap, 3 huap. Lapa. Geus babara huap. Di bulan kemarin candahar ya. Atuh Narsi, tahu diri wae daang mah, bojong teu mawa ngambiakeun nu batu. Wow, ih. Mana ngomong gitu? Dijelasan kenyataan, sia teh moal sangu ngabiakeun nu batur. Hayang wae maneh mah. Wae beak ka sawah. Geus beak mah beak ya. Mana teh boga sungut teh atuh sing bener we atuh ngomong teh. Emang kenyataan kok awak leutik barang lubang gede banget. Oh. Mana eta? Bang Nyen teh batur mana Iya, kan? jujur emang kenyataan kok. Aing si Saro tuh ngomong kos gitu. Kita biak sangu eta usia. Oh, emang kunaon? Si Sarah ti Bang Baraya teh 2 huap sekarang 15 huap, aya meureun 15 huap. Aing boga cai, aing mau cai. Ge boga cai mah tuh loba tuh. Oh, uyuk tuh cai. Ada ngomong ka saro sama meni gambuang kitu. Komo maneh nanya teh mah sangu teh mah deungeun. Bodo amat tiba-tiba ikan si mumun. Oh, nyamu nih. Oh nya. Tuh inum tuh cai sawah tuh. Aing ulah diberengin ulah diberengin. Hah, si mumun nya kudanya di ilu ke jelema kos kitu. Sampai nama sarwanya ngerambetnya. Tah akan sekalian tak sia tah. Mana ampun Menit aing mah. baranya mumun.